Kiai lebaran naon? Salasa. Alhamdulillah. Terang kapanggiri jeung Rebo. Kiai Rebo. Ih kumaha sih Kiai kos Kiai? Di Salasa aya umat, di Rebo aya ieu tah lumayan. Insyaallah alhamdulillah. Salahna nurutkeun cek manusia, tapi geura pae tah Kiai. Geura pae. Nah bakal kumaha engke di hareupeun Allah tanggung jawab dirina ka Gusti Allah. Lamun ibadah henteu berkeyakinan kos kitu. Tak eta teh salah kos kitu, yakinkeun ulah karena mui, ulah karena yayasan, ulah karena bos. Yakin ru'yat titik. Yakin hisab imkan ru'yat titik. Eta kakarak ibadah. Ketika orang ke disidang ku Gusti Allah, ayo uci, maju. Siap. Lebaran poenan Selasa. Atas dasar apa? Hitungan dina kitab Sulamun Nainin kulang hitung 2 darjah, 9. Apa bisa dipertanggungjawabkan? Ki Mansurna hudangkeun atuh Gusti. Nu nyieun kitabna. Ayahnya na pendek leutik oke udang-udang. Aya naon ye? Iya, tanggung jawab. Coba ngitungna heula besi salah. Sok. Kutek ja bener cenah ngitungna. Tanggung jawab. Imkanur ru'yat. Anna hada imkanir ru'yat darjatani paksaro. Ieu menang sabaraha? 2,9. Bener Gusti. Haja uci dan kawan-kawan surga. Deu kumaha. Masya Allah. Kiai, lebaran hari apa? Rabu. Berdasarkan ru'yat. Bener atau ru'yatnya? Bener atau tidak bener kulama ngadengikeun di televisi. Itu bae pokona manggeus. Aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku nagara. Bener berdasarkan ru'yat. Pokona mah kulama rebo berdasarkan ru'yat. Coba panggil nu ru'yatna. Tah, bener maneh ieu ru'yatna bener. Waktu ru'yat bulan tegadel alangan. Serius ya kumaha serius? Nu sebenarnya mah emang salah sebenarnya mah. Cek dengan haju direbokeun bae lah. Kitu bae pokona mah. Ieu salah. Ulama teh nyaho salah cak masyarakat jeung cek kiai. Penting bakal lantaran ulama hirup di negara, kemudian negara ngayakeun badan hisab, badan ru'yat. Nah, ulama ngadayakeun televisi jacak dina pikih, degikeun informasi pemerintah, kula nuturkeun pemerintah. Surga mama. Tinggal lu ieu neraka jahanam. Iya. Pan cenah kiai nyaho salah atuh nyaho jasa. Emang kumaha? Tanggal 17 Ramadan aya nuzulul Quran di Yogyakarta di pesantren Adukula, pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin. Anu ceramahna tokoh daripada NU di dinya. Ieu mah kepada NU ya Muhammadiyah kan? Mun Muhammadiyah usir. Aing pajar Muhammadiyah puguh. Aduh. Geus masalah geus aing mah Muhammadiyah kang bangsa Kangjeng Nabi Muhammad dapina. Lain kang bangsa organisasi Muhammadiyah. Nah, kumaha teh ceritana? Nyeritakeun urusan nuzulul Quran, ujung-ujungnya ceknyana siapa yang ikut NU lebaran hari Rabu dan siapa yang akan ikut Muhammadiyah lebaran hari Selasa eta tanggal 17 Ramadan. Masa sih kos kitu ceramah? Nontak telepon ka kula kok kiai begini katanya ka haji ini ceramahnya. Kiai bangsat kata kos kitu. Ini kan kiai kita, kiai NU. NU-nya bukan NU yang Gus Dur tuh mah. NU-nya yang NU mau dibejakeun lah ku aing lah. Tuh, kan kos gitu tuh. Tanggal 17 Ramadan geus ngomong kos gitu. Siapa yang ikut NU lebaran Rabu dan siapa yang ikut Muhammadiyah lebaran Selasa. Jauh melung ti mana-mana encan ru'yat can naon geus nganyatakeun kos gitu. Berarti geus dikondisikeun lebaran menurut pemerintah asal dasar pengelolaan NU harus hari Rabu. Dek ru'yat dek henteu. Ayo. Ndeu kumaha? Sababaraha poe deui ka lebaran malam minggu aya tamu ti Jakarta sampai jam 12 peuting ul bejakeun ngaranna dahar jeung kula dongeng nyana kiai pemerintah akan Rabu kiai tetep sasa cak nyana saya juga salah pejabat luhur yo pejabat luhur be pokona punclot be pokona mah beneran nih mah lain lalagaan kayak bisa dipanggil jelema ngan moal dibejakeun ngaranna kok bisa kitu teh kieu cenah kiai ta Muhammadiyah dan NU
NU tetap memaksakan akan hari Rabu, ru'yat atau tidak ru'yat. Salahnya nak, salah pula, benernya nak, bener kula nyana ngomong di harapan kula tas dahar duaan baik akan Rabu pemerintah dikelola oleh NU kieu diluhur teu keur teu beres jasa. Urang lebaran poe Salasa malam minggu nanya kadi Minggu Senin Selasa 2 hari deui ka lebaran geus dinyatakeun lebaran pemerintah akan hari Rabu, ru'yat atau tidak ru'yat. Deuk kumaha sih? Kukula dibukakeun we mah pada urang na bae ulah bebeja kasasaan ka ditu kieu deui. Ieu mah keur carita pan ieu mah ibadah. Ulah dibawa-bawa ka mana? Gula mangan sakadar nganyatakeun sing yakin sia ibadah tah berdasarkan kos kitu dongeng-dongengna. Masya Allah, dongeng nu katilu deui. Dongeng nu katilu pejabat di Kabupaten Tangerang jeung pejabat di Kabupaten Serang deket jasa jari jeung bupati nanya ka kula eta teh poe naon eta ya Senin berarti sapoe deui ka lebaran ngomong jeung kula Senin kieu poe naon lebaran Salasa berdasarkan hisab bapak oge cenah geus Salasa bae pemerintah mah deuk rebo pan pemerintah mah ru'yat tapi deuk direbokeun bae endeu kumaha kurang kumaha coba nu datang ka ceuli aing teh pan orang NU ngan eueuh tulisanana di NU kantor teu boga naon teu boga pan aing mah tapi aing orang NU lain orang Muhammadiyah cirina NU make kunut aing jeung usoli tah kerasa kusian lebaran poe Rebo ulah dibejakeun ka saka kiai di dieu aing nyaho jasa kiai nu poe Rebo teh ye nyaho jasa di ditu nyaho di ditu nyaho emang nyaho na kieu mah tupan urang lembur bebeda ka aing ayo malah main ngagogoreng aing kiai ge sarua bae lah pengaco teh mah Ki Uci di mana urang Jati aya kiai teh pokona mah pendek jelema ya pengaco teh mah Ki Uci ulah dituturkeun ya ayo geura ngacoan sia teh ngacoan aing deuleukeun tungtungna sia ku aing si aing mah lain ngadoakeun deuleukeun tungtungna bae ngacoan sia teh ngacoan aing ha awas ya ulah sok ngomongkeun aing sieun sia ka aing aing mah naon kos kitu we pokona mah aya deui nu ngomong ngoy gorengkeun Ki Uci jadi kos kitu jasa atuh datang ulah sok dihareup maksudna kiai deuk poe naon bae salah berdasarkeun naon gitu bae sih ulah sok ngomongkeun ditu kan ku gara-gara umatna haju menuturkeun ka dieu nya ditinggalkeun umat haju ngomongkeun ka aing temen teh tolol jasa kiai belah mana belah kulon teh mah aya sakieu rada jangkung-jangkung teh mah geus nyaho we pokona mah tanya di mana umatna bebega ka aing sama bener kabeh ieu mah keur carita supaya yakin kula yakin poe Salasa teh kos kitu ta perjalananna tunggu tak eta teh ulah kos kitu mudah-mudahan kaharep negara urang anu kuari keur dikelola ku urang ulah kitu ieu teh omongan kula bagian daripada nyentil pemerintah supaya rapih kaharepna nu enggeus mah enggeus ulah sok dijadikeun masalah kurang ulah ditimbul-timbulkeun deui ieu mah keur carita ieu sampaikeun ka presiden nu kaharepna beusi aya kos kieu rapihkeun manta kunaon hijikeun Muhammadiyah jeung NU di atas meja sok umat nu dihandap supaya ulah kalabur ulah paberencai sebab paberencaina umat Amerika seserian Belanda seserian kafir seserian urang teh mung disengserikeun ku kafir rapihkeun atuh mantak naon pengalaman di zaman Soeharto bagian ru'yat mah jages pinter urang teh di zaman Bung Karno sabaraha puluh tahun urang jages pinter urusan ru'yat mah kunaon makin kadieu makin bodoh atuh heran makin canggih makin bodoh anu bagus nama di zaman Soeharto ge cokot bae nu bagus teh di zaman Bung Karno cokot bae walaupun memang nyana dilengser-lengserkeun nu bagus nama tetep kurang kudu ditiru urusan ru'yatna di zaman Soeharto teu pernah pimplan di zaman Bung Karno teu pernah pimplan mantep jasa begitu maghrib lah beres pan ieu mah nundek lebaran Salasa geus beubeulian haju direbokeun ngalamun duit geus beak pake meuli kotok ya ieu tolol jasa ieu mui jeung pamarentah goblok nu ngagoblok-goblok tah nu lebaran Rebo nu lebaran Salasa mah jatuh ngagoblok-goblok ke pemerintah nu lebaran Rebo aing beakeun dana ieu goblok jasa ayo sia nu mantap pemerintah ceulina peng digoblok-goblok ku masyarakat goblok cenah aing geus takbir datang ka jam 10
Jueureun geus ngariung segala rupa isu kudu ngariung depan aya nu dihandap bang selain urusan bener jeung teu bener.